Sumun pemaksa dan salira dugi kasumping ka ditu pada aya naon pulan ditu ya. Pangna kaula datang ka dieu jauh di jugjug anggang di teang. Kaula teh dina puduna nepi ka ngadudu dina tanyakan kaula teh nepi ka ngagadeang. Kaula teh kautus tinu jadi raja kaula pikeun nepungan anu ngaran Semar Badranaya. Dah eta geuningan kula. Tah ayeuna teh kabeneran ya kaula teh pucuk dicinta ulam pun tiba. Eta Kang Jol dipikat cinta we Kang. Duh, kieu ya matak teh salah euy. Kumaha Kang? Ngaku ngaran lodong, jol dipikat cinta we deh. Ade pangirutna Kang. Itu ampura. Kang bawa bisa balik. Jadi pangna jauh di jugjug anggang di tiang teh kaula teh ari anu intina mah aya kaperluan nyata kanu ngaran Semar. Eta aya keperyogian. Nyata ka bapak ajeun teh. Buah. Bade aya keperyogian kapun bapak gitu maksudna. Dari sametan buah Kang. Bener. Bade naon tah kinten-kinten aya. Periogina kapun bapak teh bilih ieu mah bilih. Bilih aya sangkut paut. Bilih aya sanggut paut gitu, perkawis hutang pihutang gitu. Kang wakilna Kang. Bilih pun bapak teh gaduh misalna naon gitu teh. Gaduh kreditan tumleg. Bilih nganyuk tumlek misalna teh can setoran gitu. Gitu Kang. Lain eta lain. Ajeng kumaha tuh? Kumaha tuh kulan teh? Jadi kepentingan kaula mata hayang pangijeng Semar teh kayak urang ngadongeng heula we sagedeung mah ieu. Anjing. Anjing ngadongeng anjing. Rame ieu mah ieu. Mangga bade ngadongeng naon? Jadi di negara kaula teh ke dirum-rum nyata ku hiji wabah panyakit anu ieu panyakit teh matak ngarugikeun ka rakyat jeung matak ngarugikeun ka negara. Dina wabah panyakit ieu teh loba rakyat kaula anu pae isuk pae sore. Duh, geuning isuk pae sore teh akulan. Malah negara dina waktu ieu teh nepi ka geunyeung ku alatan nyaeta ka keunaan ku panyakit eta. Eta ngawabah kitu pan. Lu dugi ka kitu nya kula. Bakating ku santer Yeah. eta panyawat. Duh. Nya numutkeun ceuk beja anu beunang dipercaya. Kumaha kulan? Wabah panyakit anu keur nyaeta ngarungrum ka negara kaula teh bisa leungit ngan aya hiji syarat anu kudu dijalankeun ku kaula di waktu ieu. Eta syarat katang tuan sangkan leungit eta wabah kulan. Tah kitu euy. Jadi aya syarat anu kudu dijalankeun. Aya syarat kula? Iya. Naon teh nu syarat anu kedah diieukeun teh dijalankeun teh? Ari syarat eta teh nya taya lain nagara kaula teh kudu ditumalan ku jalma anu ngaranna teh Semar Badranaya. Duh, naon Kang? Haladip. Naonan teh? Banyol. Banyol teh. Bapak keur magering der deui aya kieu reja. Naon ieu teh? Heureuy Keke kulan ieu teh naon ieu teh heureuy atanapi kumaha ieu teh? Kakarek pangiwan heureuy model kitu. Asa dibentar gelap tengah poe ereng-erengan abdi teh kulan ieu teh naon ieu teh heureuy atanapi kumaha ieu teh? Naon sih? Naon pamaksana dieu teh dugi ka kitu ieu teh? Pun bapak make dugi ka bade di janjenkeun tumal di negara kumaha ieu teh? Naon sih salahna? Naon lepatna pun bapak ieu teh? Pan ceuk kaula ge bege diomongkeun. Di negara kaula teh keur kakeunaan ku wabah ieu wabah bisa leungit nyaeta syaratna teh kudu ditumalan ku nu ngaranna Semar Badranaya. Kitu cenah ayana ulan. Ayeuna mah tinggal kieu we. Da anjeun salaku anakna. Geus we ayeuna mah tinggal kieu. Kaula minta widi ka anjeun salaku anakna Semar, wayahna Semar rek dibawa ka negara kaula nya tapi keun dijadikeun tumal di negara kaula. Dek diwidian atawa moal ku anjeun salaku anakna. Aduh. KDK dewek di dieu sabaung-baungna kanu jadi kolot
sabedegong-bedegongna kanu jadi kolot teh ngadenge kieu teh mah. Atuh nya Ngeunah atuh Kang akang teh turunanana. Cing kaula minta jawaban. Dek dipasrahkeun apa moal? Punten bulan ieu. Kang abdi anu janten putrana hapunten pisan jigana teh moal mah dipasrahkeun pun bapak kaya dijantenkeun tumada pun bapak abdi teh sanes sato. Sani satu da jalmi atuh. Jalmi bapak abdi teh. Najan abdi kieu naon najan abdi kieu oge kanu jadi kolot kitunya najan abdi bebeungetan mode kieu tapi da kanu jadi kolot nyaah abdi teh. Sanajan heupakeun pusat. Wayahna kulan moal dipasikeun ku abdi. Wayahna kulan moal dipasrahkeun pun bapak kanggo dijantenkeun tuma di nagara salira. Asa ku harian. Ditukeran ieu mah ku harta bana sok hayang sabaraha. Ditukeran ku harta ku kaula. dibeli Sanaos bade dilironan ku harta tetep moal dipasikeun ku abdi. Kos kitu we kana angora gitu kulan. Kos kitu we kana ucing. rek sadi nu bela Memangna ucing bapak abdi teh memangna hayam teh ditukeran ku harta. Make paguling. Moal tiasa kulana. Jadi tetep moal dipasrahkeun bapak ajeun. Moal. Lamun kaula maksa di kumaha? Abdi dia gaduh hak kangge ngalawan pangiden ka salira. moal saha nu bakal bebela nya Rek saha dinu bebela lintang ti abdi meureunnan putrana Semar Badranaya pikeun ngabelaan kanu jadi kolot keur abdi tega jeung ridho dugi ka ancur lebur kari tunggul kapan kari tulis perlaya nyaeta di ieu patempatan Dah eta we. kangge ngabela kanu janten bapak. bener kan Gusti anu beureuh-beungeut namakeun mae bagian abdi lah manyage sabaraha. Ayo ayeuna mah urang piteskeun ye beungna kulan Gusti da ngahalangan kieu mah liladi kana waktu ieu teh. Jadi anjeun rek nyeun perlawanan ka kaula. Sumuhun. Nya anjeun wani ka kaula. Eta Teu wani kunaon atuh bari oge? dibangkit bae. Tolong ngomong kaleng, Heh? belut di talian. Heh? Tong ngomong gandeng, gelut sakalian. Nah, ada iya. Iya. Ayo, lamun kita sarangan di ulang. Boga kalian naon sia teh beureum? Nepi ka ku kabina-bina teuing sia teh beureum? Dina dedegan ge gede kene aing jeung sia teh. Di luar sia tungguan bae. Beueur. Ngiduh teh ka mana we? Teh si beureum. dianggap tempolong sih akan Aduh. Dadawa. Mun hayang jadi. Dah. Aduh, ceprot deui. Jeung cici. Akang dijijak. Sabi nu ngajak dewe kan? Aduh. Sanu ngajak dewe kan? Tah atuh. Tampolong jijak. Nya, dewe teh. Dadawa wa. Duh. Bawa Keur kaula bang lodong. bok deui. Kugegeut ya. Udah, geus dewe kakuna lodong sia teh geus kumaha tuh? Aduh, bisa curiga batur. Baca klarifikasi. Bisa curiga batur. Ngorek mundur sesiku modek aja setabak puya. Hai. Nah, jadi siga orang Medan. aduh Dadawa. Panggilkeun kopi yang ke. Ayo di dekat Dadawa. Lain ku aya wae aing boga lanceuk. Heuh? Nyata Kang malumeun. Aduh, nyiduh di mana we kicerotna teh? Padahal da akang teh aya rupaan gitu mah. Da kuring teh aya rupaan sarua jeung manehna teh. Mun dianggap tampolong eta si eta. Lamun lain lanceuk aingna. Heuh. Nyata sing ngamalu Kang. Ampun Gusti. Wayahna Kang boga lanceuk kitu. Lain ningali bapak kadenge gerung. Gai. Ya. Tuh khawatir Kang. Mak.
aya naon jang aya naon. Duh aya karaman mah doakeun ieu. Doakeun ya abdi yo. Doa mama mati. Pokokna mah doakeun ya abdi sing salamet mah ieu aya karaman yang anu ngancam kapun bapak yo. Bebela ka sekolot yo. Sing kade jang sing ade. Kade sing hati-hati jang doa mah marengan ka hideep. Nuhun mah. Melang urangnya. Aya naon mah. Cicing geuring mah tuh. Mah panas. Yang kudu kumaha deui bapak. Aduh, Kuatir Kang. Hei, hayo siap keluar sebenya. Menitnya nak ieu mah. Aduh, makanip mo na. Kosong. Aneng, Di kumaha tuh Mang Ade? Dikecos. ulah dong malunang maledong aneng. Sama maledong. Lamun manin ya ala, manin yang dinungan na kamu. Aning. 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 Bonteng ulah mah be. Ulah main dongeng, kamu. Bonteng ulah. Aning. Malendong an we ngai aneng. Dari Jusmin meureun. Nyalong aneng. Wendy jeung mah be. No. Aning. Gareret. Aneng dengan tingnya ngomong. Kayak lagi ngomong kan. Nong malimat utang, Curang. Curang. Lain rupa-rupa yang ngomong nang ka kieu jang. Tulang. Heeh. Ya. Awas. Anek ni mama kama nanya Senang. urang kaditu, urang kana rungkun. Ada kumaha? Anek na kumaha kuring we. Anek ni kumaha uing di mama kalungkut ne. Arek nyampekeun curug. Nuk mana? Kumaha kuring we. Tatanya deh. Siap. Bentar. Aning aing ni momo. Oh dibobotkeun. Aduh. Mak. Anak ulah didadak mah atuh. Ulah didadatkeun atuh. Anak. Ngap alah. Cicing sia. Beharepan. Garep ame pernah. Ulah didadak mah atuh. Ulah didadatkeun atuh. Ulah dinihan. Ulah dipilihan. Nah aya nu ngakak nang anak munu naon Gagalnya kata bujur. Nah nu ngakak nang anak munu nang Nang. ulah tidak nang atuh admit Sakit. ulah tidak nang nangis Sakit. nangis Lagi. enak panjang mungkin dong siap Hag. pada gaduh bekedak Non. aja dah gedek pada bakat di pada kuda kang Di bawah parna kamu ngegeblek bisa di dulu. ngomong nu kadang deg-deg gitu. Asa ngadengekeun ieu musik band ya.
Ini ngedrum tadi tuk 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 tuk. Buka babi blog gitu ngomongnya lu. Babi. Gelang tabak hidung badai duk dakaduk. Kira samat indung maneh nu ngangandung. Aduh. Kena ya gayet ya. Terjemah ya. Gayet. Gelang tabak badai duk. Gayugan. Kira samat bapak maneh nu ya gua. Lain tujuan dengan kau kita nyarita gitunya, cek aing mah lah, teu kudu maksakeun atuh. Kalarangga artinya. Hai. 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 Teu beunang. Lincah ya. Hai. Teu beunang. Hai. Adik lighag. Linghas. 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 Lighag. Linghas. Wait. 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 Ayo hoai ngalodi. Adik lieg, adik. Ading lieur, ading. Sila adik lieur, dewek oke sarua. Laut. Ading lieur, ading. Adik lieur, adik. Sarua dewek ge laeur. Alang bang. Alah mang. Bedang ubat lieg bang, bedang ubat lieg Minta bang. obat lieur, apa Oh, kan? Derek itu. Aing teranggal ngomong gitu gue. Mengeus lah. Aduh, monggo yang mari ubaran gue ingat. Nggak gitu sih. Awas yuk, ada gue cari tewak dia. Hei, hei. Hei, tewak. Kepada gue kira gue saya. Tewak. Wah, awas. Gila. Kudu mana ya? Ya catrik. Kade kan sigapnya. Percaya ya mah tukang poli. Kade. Tukang Bisa poli dekat tewak, lain kudu naon. Tinggal di keserangan. Wah. Awas. Aduh, adik. Aing leuwih lieur adik. Asa dina tongkang. Bawe keur banyak. Tah sieu make hungkul di dibere murah rada alus ka beuna teh. Duh, lebar kang. Aing mah euy. Lebar kang. Ieu ceuli maneh lamun diteungel ku aing ieu maneh ieu tah. Geus mulai guna. Ieu ceuli maneh lamun diteungel ku dewek maneh bakal kakeunaan ku penyakit cong lai. Ya, cong lah ya. Ayo atuh rek diteungel mah saja Indonesia. Ayo. Arek neungel mah. Teu balikan dia. Nah, makin dilepaskeun deui. Meres kesempatan ka didinya di beunang. Mereka kesempatan. Woi. Ajak. Iya, harga diri. Itu maneh mah gelut teh. Harga diri beunang. Main kitu maneh mah. Kumaha ge si aing lamun reuneuh. Gampang. Kumaha kang? Reuneuh mah urang gugurkeun Indonesia. Eh, Ajik. Dua kali. Ari maneh ku bagi-bagi teuing beunang, saja. 2 kali benang diri. Aduh. Segilang aing teh di KB sih teh. Los. Ah, kemana we? Ayo teruskan. Teruskan, ayo ngeunang daing.
Tuman. Tuluykeun. Gancangkeun nya cu. Tuh, yang geunahan urang. Ah teu dibere Kala kanuluy. kau Pak. Ya modal. Banyak teh mau sabaraha ngelawan kitu. Sajumlah wadia bala tam-tam mur kaplan bakal kitu. Ya, ayahnya, mak, bapak, kuruku mama, bapak, mak, tulungan bapak, mak, aduh, kedaku mak, bapak kedaku mak, wayahna dina waktu isway, bakal dipaehan siaku kaula, penos dikersak yang tumempat. Ya Semar Badrana ya nyata pada ditunggal jangan Kuye Patih Lodra Sakti Ananging dasarna ya Semar Badrana ya teh sanes jalma anu samanean tapi disebatna ke jalma terusing madu traing dewa usumah titi singardana wiri traing dewa kamanusaan orangnya pada ditunggal jangan Kuye Patih Lodra Sakti ia wujud Semar Badrana ya leungit tina paningalna ieu Patih Lodra Sakti kitu kaayaanna yeps eta Kamana kulan? si Semar leungit ieu Bos siluman. alah Kang Patih kumaha Semar leungit jalan tuna kayaan eta mangke nyaeta bakal kasamper deui ayeuna urang nyarioskeun nyata kaayaan asa jinga oge dawala anu nyaeta kumelayang di Gaganawiyati ananging saha nu masihan pitulung ka sajingalan dawala taya sanes nyata Kang Putra Raden Gatotkaca kitu kaayaanan nyata nuju matroli ka saban daerah nuju anyar selang di Mega Malang dasarna awas paningali ya Kang Putra dan Gatotkaca ningali aya nu melayang di Gaganawiyati lajeng Kang Putra dan Gatotkaca nyata nyelametkeun melayang di
kanca-kanca Ulan Aden. kaulah keur matroli ka saban daerah anu karekabana sapon ka nagara Amarta. Boros Den. Sabab di dieu keamanan teh penting pisan nyata ku urang teh ditingkatkeun jeung dironjatkeun. Kadang ulan. Kanca-kanca katingali ku kaula itu aya nu keur kumalayang di Ganawiati saha nya kaja. Si cepot anu melayang di Ganawiati. Ya naon Aduh. Katiisan. ya Heh, naon itu ari nyaring janarinya. nyari syah. Wah, malaikat. Wah euy malaikat da geus teu hayang udang da wala euy. Pasti bakal ditakon si teh urang. Ngagoler deui dah. Geus mending kene kagoler kieu lah. Ngarumasakeun. Wah, da wala helikopter euy. Di akhirat dijemput dewe ku helikopter euy. Emangna. Udang. Janari ieu. Helikopter akhirat. Pad. Pad. Wah, aduh. Ari sugan teh Kang. Sugan teh saura banyak abdi teh helikopter. Goreng traktor. Oh, horeng teh geuningan traktor ieu teh. Ah, Lagu apa beta dari kata pon. Tuh, wah. iya. Hey. Da wala si teh hudang si teh. Har nuluy boa. Lah, Boa nuluy Kang. kuring mah lain da wala. Duh. Oh, salah nyebut. Oh, bener salah. Salah nyebut. Pad, hudang pad. Oke. Oh, nya, salah nyebut. Duh, tegir kaki tuh. La ilaha illallah agan. Nuhun agan abdi tos disalametkeun panya abdi teh malaikat agan teh. Duk. Gening lising. Orang teh geuningan lising datang. Geus ya. Nah, tinggal kemana karep sih mah? Ih, Ya kapet kolektor. Kelanan. Maneh nepi ka jadi kumelayang di Ganawiati teh aya kajadian naon ieu? sing. Aya kajadian naon pon? Caritakeun ka kaula. Duh, agan. Abdi teh tadi teh nyaeta kitu nuju dirorompok katamuan ku bangsa-bangsa anu duka bangsa naon mah eta teh kan? Aneh bentuknya. Eta teh aneh bukan nama bentukna teh kan? Duka bangsa naon? Pokona mah wah cing berwes ieu teh kan? Pokona mah kumisna cing jarepat kan? Jangotna pararanya. Tuluy kumaha kajadianana? Dongkapna eta jalmi teh nyaeta bade nyuhunkeun pun bapa, nyaeta kange dijantenkeun tumal di nagarana kan? Ku abdi teh atuh dipertahankeun, da abdi teh nyaah ka pun bapa mah nya deui. Ku abdi kedah dipasrahkeun. Da abdi ge moal ridho pun bapa kedah dipaehan mah gitu agan. Dari itu ge. Tuluy kumaha ayeuna kajadian bapa maneh? Duh, ka abdi kitu apal pan abdi mah kakalayangan agan dialungkeun. Buka kumaha nasib. Agan kumaha nasib pun bapa agan. Barang sawager makan tian silokane san niramaneja. Eca raos niraman tengah mana jamanek bisa tengah ngobrolan.
sapraptane pun aya hiji sinatria nyata anu sumping nyumpingan Gatot Kaca sajingalan dawala. Raja Pongawa ulah kaget